Rusia, kota Veliki Novgorod. Kremlin kuno di pusar kota. Aslokan pertahanan di jeun sabudeurun Kremlin. Cai kudu ngalir ngaliwatan solokan yeu. Tapi geus lila teu aya jai di dieu. Udah seleutik tetep. Aya cai sapanjang sakabe panjang solokan di sisi kota. Sababaraha cai ngalir sanggeus hujan badag. Jeung di Cinyusu nalika salju melts. Kukituna lombang teu jadi halangan pikun musuh. Jeung teu boga harti fortification. Perhatikeun yen muat ngabogan handap datar. Parit benteng kuno teu diusian kucai. Kusabab handapun solokan lokasina leuwih luhur batan walungan Volkhov ngalir caket rieu. Cai teu bisa ngusian moat. Cai teu bisa ngalir ka luhur. Yeu tingkat andap muat benteng. Sareng yeu tingkat cai di walungan. Bedana tingkat jelas katingali. Baheula, tingkat cai di walungan leuwih luhur. Cai nepi ka lamping dekeut tembok benteng. Didinya aya sisi walungan. Kuring nunjuk kuramo di mana tingkat handap muat benteng perenahna. Kira-kira dina jangkungna yeu. Yeu tingkat cai ayeuna. Bedana teh kira-kira 2 meter. Novgorod, Kremlin samemena na tungtung di tepi cai. Aya cai di dinya. Jauh leuwih luhur ti di zaman urang. Sakabe wewengkon keusik yeu di handapen cai. Abdi bakal nunjukeun anjeun tina sudut anu beda. Basisir keusik yeu samemena aya di handapen walungan. Cai ngucur ka dieu. Kai ngahontal arces yeu di jeun dina tembok benteng. Dina hal yeu, parit benteng di sisi kota bakal radang geusi cai. Kremlin of Veliki Novgorod diwanggun dina tingkat cai beda. Tapi lajeng jumlah cai nurun secara signifikan. Lajeng parit benteng jadi garing. Sajarah ilmu haits ti jalma kanyatan panurunan signifikan dina jumlah cai dina kaliwat panganyarna.